Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina danget ayeuna. Alhamdulillah Mang Cecep tiasa ngajomantara deui dina raraga neraskeun hanca dongeng anu judulna Kaduyung ku Babu bagian ke-20 genap. Ieu yasana Bapa Ka Sukarna. Sateu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel, tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep di-share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorobacep eta oge tiasa dititenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Rani, lamun Rani teu daek eta hartina pikeun Rani salah. Sabab anu embung dipariksa anu salah teh engkang tetep hayang mariksa ka Rani, hayang dipasihan penjelasan masih murni jeung henteu diri Rani teh lain ti Rani tapi ti juragan dokter. Ngan naon sababna ku Rani make ditolak. Juragan Suryaman rada teu ngeunah sigana teh sarta curigana beuki gede lantaran bieu nya Rani tetep nolak dipariksa. Juragan, abdi alim gan, alim katinggal badan abdi ku lalaki sanes, sanaos ku dokter oge, da abdi teh henteu udur, komo deui diparios eta mah. Aduh, teu kiat juragan, langkung saya abdi maot tibatan sareng ditinggal nu kitu. Alim abdi teh gan, margi emutan abdi, hayang murni teh murni nyaan agan. Bujeng-bujeng kagadabah ku batur, katinggal ku batur oge alim abdi teh, sanaos ku dokter oge, da eta mah pujaan abdi nu geus jadi hakna kaikat ku hukum tos jadi salaki abdi. Tah salaki abdi gan anu kagunganana teh. Rani barihing cerik ngadingdiut tina bakat nyingna langsa. Pek Rani rek nyarita kumaha oge, bener eta caritaan Rani teh. Tapi terus terang engkang arek mariksa Rani, daek dipariksa atuh teu daek oge tetep rek dipariksa. Sabab dongeng Rani aya benerna di imah mah teu dina naon, da sieun engkang datang terus ka Progo. Tapi duka teuing di luareun imah mah da aya penginepan apan tangtu dibawa ka dinya. Jadi jongjon moal sieun ka Progo. Rani kapaksa engkang rek ngajalankeun mariksa Rani. Kahiji Rani anu dipicinta ku engkang, kadua Rani aya dina lingkungan keluarga engkang, jadi engkang nu tanggung jawabna. Rani bakal dipariksa ku engkang isukan teh di Cianjur. Sur juragan Suryaman bari neuteup ka Nyi Rani. Juragan bade tega ka abdi teh gan. Rani kapaksa engkang rek kitu, jawab juragan Suryaman tegas pisan sigana teh. Juragan, abdi ngartos juragan cangcaya ka abdi. Mangga juragan abdi ngiringan di parios. Namun engke putusanana bakal nguciwakeun kanggo juragan. Margi abdi tos dicuriga ku juragan. Anu sayak tos nama henteu layak juragan nyuriga kitu, jawab Rani bari neuteup ka juragan Suryaman. Moal kuciwa Rani malah atoh anu aya, jawab juragan Suryaman bungangang ngadenge Rani daek dipariksa teh. Bakal kuciwa juragan, margi abdi daek diparios teh. Ngan saukur rek mulang tarima kadunungan, margi panghinaan ngalakukeun sangkaan kitu karaosna ku abdi mah langkung ti maot.
Margi abdi mending maot juragan tibatan ngalakukeun kitu mah. Janten satujuna abdi diparios teh kapaksa rek malas kaasih kadunungan anu tadina hayang malas kaasih teh ku ngawula ayeuna mah ku diparios kamurnian abdi ku dokter. Mangga juragan abdi ngagugu. Namung upami sur juragan dokter abdi teu murni mangga nyanggakeun beheung teuk-teukeun. Tapi lamun saur juragan dokter abdi masih murni abdi moal ngawula ka juragan margi juragan sok kena ku pangasut batur cacakan teu acan nikah sareng abdi tos kitu komo deui upami tos laki rabi tah kitu gan namung abdi ngalakukeun kitu teh kapaksa deui sapertos juragan kapaksa marios ka abdi. Rani tegas pisan nyaritana teh atuh juragan Suryaman harita mani ngaranjug anjeunna henteu ngajawab ngan saukur neuteuk bae bari hatena mutuskeun keukeuh arek dipariksa. Tiluan pating haruleng teu aya anu nyarita alusna anu kaopat Neng Tini anu jadi jalan bari rembay cipanona teh Neng Tini nyamperkeun Rani gabrug manehna ngarangkul segruk cerik maninginghak sarta nyusup ka nya Rani bari jeung cerik ngagukguk sakapeung alak-alakan. Ningali Neng Tini kitu seblak nya Rani kasuat hatena mani nyareset gancang Neng Tini dicekel sarta terus ditanggahkeun bari diteuteup ku Rani. Geus kitu gancang ditaros nanyana teh mani lawen lantaran eukeur sungkawa. Tini gelis kunaon nangis repeh anaking. Nyi Rani dumareda sarta rei cipanona anu geus saat teh ngarembang deui. Bilani kunaon siga parasea sareng apa bibi ulah pasea atuh bi jadi Tini anu nyalina ulah paseanya bibi jawab Tini bari melongka indung kukutna. Oh Tini anak bibi teu pasea bibi mah anaking tapi bibi ngajawab panarosna tuang rama piraku anu naros ulah dijawab. Gening dia saur bibi moal ngaula deui ka apa nangewa kunaon bibi teh. Dedeh teuing anaking. Tini hidap mah alit keneh acan ngaratos atos tiasa ngabandungan cariosan sepuh anu sayak tos nama sanes dangueun Tini. Dedeh teuing gelis ieu bibi Neng Tini henteu kuat kedah paturai sareng Tini mah. Rani bari gabrug ngarangkul ka Neng Tini segruk cerik paungku-ungku teu lagu rinjal Neng Tini cengkat deui bari pok nyarita kieu. Bilani nah bibi teu ngajawab ka Tini atuh. Naon malgina bibi tadi nyarios moal ngaula ka apa. Nah bibi teh alim di sarangan ku Tini. Bilani ulah ngantunkeun apa sareng ngantunkeun Tini bibi. Dedeh teuing anaking anak bibi sesah nyarioskeun anak gelis dah teh bibi mah sanes bade ngantunkeun ka apa Tini sanes bade ngantunkeun ka Tini namung bibi dipiwarang ku apa Tini supados badan bibi diparios. Tah ceuk emutan bibi lamun keukeuh bibi kedah diparios ku dokter hartosna apa Neng Tini atos teu nyaah ka bibi. Kumargi teu nyaah ka bibi lepat atuh anaking lamun bibi tetep bae aya di dieu mah janten kapaksa bae kudu mios ti dieu. Upami Tini alim dikantun ku bibi Tini kedah ngabelaan ka bibi kedah tiasa nyare ka apa sangkan bibi ulah diparios ku dokter. Nalangsa da mun bibi diparios teh Tini matak perih sareng sedih margi bakal paturai. Oh Tini cing sugan ka Tini mah nurut apa teh. Rani dumareda sarta cipanona rembay. Nah bibi maka bade diparios ku dokter sagala rupi teu damang bibi teh jawab Tini bari neuteup ka Nyi Rani sarta cipanona ngarunclang. Laras Tini suruh apa Tini mah bibi teh udur namung teu udur bibi mah gelis henteu udur segruk Nyi Rani ngading diut bari nangkep ka Neng Tini. Jep sajongjongan mah jempet teu aya nu nyarios atuh di dinya teh jempling teu aya sora kadenge tapi anu kadenge teh iwal ti sora nu cerik ngading diut mata kuatir
matak nyengit kana ati geus kitu neng tini cengkat sarta neuteup kabirani anu keur cerik ngagok-gok. Atuh pok neng tini naros matak dedengeun pisan. Bibi naon panyawat bibi teh panas tiris? Neng tini nanya deui bari neuteup kawas deudeuh. Teu udur bibi mah geulis lumawi sesah kanggo nyarioskeunana. Alim ka dokterna namung ku apa tini tetep bae kedah ka dokter. Aduh anak king alim ka dokter bibi teh geulis. Kangge naon ka dokter oge bibi ari teu udur mah? Laras anak king namung ku apa tini kedah diparios bae ka dokter. Jawab Rani bari nginghak cerik bakat ku sedih. Barang dijawab kitu mah jeung neng tini harita teh nangtung muru karamana gap nyekelan kana tak-tak sarta neuteup karamana. Geus kitu pok tini naros teu beda ti budak ogo sarta bari luwa lewe ngarah kolotna watireun. Apa? Neng tini bari ngaranghik. Aya naon tini? Jawab Juragan Suryaman bari neuteup ka putrana. Kunaon Belani teh enjing bade dibantun ka dokter? Naudur naon Belani teh apa? Magesur Belani mah teu udur. Tini entong pipiluan anak king sabab tini mah alit keneh budak keneh anu teu acan perlu ngabandungan dongeng-dongeng kolot. Pamali eta teh jawab Juragan Suryaman siga nu embung ditanya ku putrana teh. Tah ieu panginten pamiarsanya aya sababaraha patarosan ti para subscriber. Tini teh cenah yuswa sabaraha eta teh nyariosna di cadel gitu teras tapi cenah tina obrolan siga tos kolot gitunya siga kokolot begog duka tah gitunya Mang Cecep oge ieu teh dikira-kira we nya sorana di cadel teh da di diana ge teh dicarioskeun gitu sabaraha nah 6 tahun nah 5 tahun atau napi 4 tahun atau napi tos sakola ka SD keun ieu mah nya pamirsa urang tamatkeun we cenah dugi bakal kumaha cenah ieu. Aduh masing-masing pangarang pangintennya gaduh gaya bahasa dina penulisan anak dina segala rupina we pangintennya masing-masing ngagaduhan ciri na ieu panginten ciri ieu Bapak Kasukarna. Sumuhun apa namu pami Belani enjing dibantun ka dokter. Sol Belani apa teh teu nyaaheun janten samulehna ti dokter. Belani moal sasarangan deui sareng urang. Ari tini sareng saha engke teh apa? Tetep anak king enjing Belani kudu dibawa ka dokter. Eta teh kanggo kepentingan Rani sorangan. Lain kepentingan apa? Belani geuning sul apa mah kanggo kepentingan bibi ka dokter teh. Neng tini bari neuteup ka Belani anu harita keur ngeluh bari nahan cipanona. Laras saurah mah hidup mah kanggo kepentingan bibi anak king tapi sayak tos nama bibi teh teu aya kepentinganana sakedik oge margi bibi henteu udur anu aya kepentinganana mah tuang rama anu curiga ka bibi anu tetep nyangka ka bibi yen udur. Tah kitu anak king saleresna mah jawab Rani tatag pisan deui kawas anu kagok asong. Tuh geuning kitu apa Saul Belani teh mana anu leres ieu teh sareng upami Belani udur naon panyawatna apa? Eta panyakit Rani teh tini eta eun tah eta tini mah budak keneh henteu perlu nyaho. Nah anu udur teu kengeng diwatoskeun ka budak apa? Nah matak naon? Jawab tini rada ngahulang. Matak busung tini. Numawi omat ulah hayang nyahonya sur Juragan Suryaman bari neuteup ka Rani anu gawena ngan tungkul kawas anu era tangga. Teka tos ku tini mah apa maknya aya nu udur teu nanaon sarta moal nya barudak teu kengeng ningal nu udur. Mendek oge sur apa kapungkur anu teu kengeng dicampuran teh anu panyawatna nular. Nah gaduh panyawat nular apa Belani teh? Ngadenge eta kecap teh Juragan Suryaman keheul sarta ret kasaderekna ret deui kanu cerik.
Geus kitu kakara nembal budina teh rada ketus meureun bakat ningku keheul manehna teu kaayunkeun. Rani, Oma tulah jeung ngagunakeun budak pikeun kepentingan Rani. Tapi kudu taat ka engkang. Sakali engkang hayang marios ka dokter, tetep Rani kedah diparios. Keun kitu kieu nama kumaha keputusan dokter. Sur Juragan Suryaman bari ngareret ka Nyi Rani anu teu kawawa nahan cipanonna. Juragan, abdi sadia bade nedunan pamundut juragan. Namung syaratna tetep bae kitu. Anu dicarioskeun ku abdi tadi. Yan upami abdi murni, abdi tangtos miyos ti dieu. Margi abdi atos nebus kasayan juragan ka abdi. Ku dipeuperi sedang dinyenyeri anu luar batas. Anu karaosna ku abdi mah mending maot tibatan disangka kitu. Tah kitu pamandegan abdi teh juragan. Mangga abdi ngiringan kana pangersa juragan. Jawab Nyi Rani dumareda. Rani, ayeuna mah gara sare bae Jung. Urang teu perlu loba pikiran, anu diperlukeun mah pameriksaan dokter bae. Tah kitu kahayang engkang mah. Juragan Suryaman bari leos anjeunna ngaleos muru ka kamarna, gebrog panto kamar dipeundetkeun. Juragan Winangsih, kedah ka mana abdi teh gan? Nah wangsul deui ka bumi Juragan Suryaman anu di ditu, atanapi di dieu bae. Nyi Rani bari netep ka Juragan Winangsih teh hatena mah mani nalangsa. Rani, teu perlu loba pikiran, rek di ditu pek, rek di dieu pek. Margi di ditu kagungan anak Juragan Suryaman, di dieu nya kitu keneh. Jawab Juragan Winangsih bari terus anjeunna oge lebat ka kamarna, ninggalkeun Rani anu keur cerik sarta teu lila gero ngageroan ka alona. Tini, tiap ka dieu geulis, urang bobo sareng bibi. Juragan Winangsih ngageroan ti jero kamar. Neng Tini ente nembalan kalahret netep ka Rani, atuh Nyi Rani teu kuat berbay teh cipanonna ngalembereh mapai pipi sarta netep ka Neng Tini anu harita keur melong. Hatena ngarasa rempan, sok sieun Neng Tini indit ninggalkeun diri manehna. Nu matak Nyi Rani cerik tina bakating aringgis, sok sieun pada ninggalkeun. Alusna pikeun Neng Tini najan masih budak keneh manehna hatena lebar sarta aya rasa nyaah, welas asih kanu sedih karunya kanu tunggara. Atuh pok Neng Tini naros sorana maninong toreng. Bilani kunaon nangis bibi teh, sieun ditinggalkeun ku Tini bibi teh. Neng Tini bari gap nyekelan leungeun Nyi Rani. Atuh Nyi Rani teu kawawa segeruk manehna ngaguk-guk. Bari netep ka Neng Tini cipanon Nyi Rani rembay, tapi nembalan mah henteu lantaran dina ti koro karasa lok-lokan. Bibi, nah henteu ngajawab geuning, kunaon Bilani teh make nangis, sieun ditinggalkeun ku Tini bibi teh. Nyi Rani henteu ngajawab kalah gabrug Neng Tini teh. Kumanehna dirangkulan atuh Neng Tini ngahlas. Cerik semu nyeri bari nangkep ka Nyi Rani ibarat anak jeung indung nu kakara panggih deui. Sonona campur jeung sedih, tungtungna pating arungku. Oh Tini jimat bibi, laras anaking bibi teh sieun dikantunkeun ku Tini. Kajen maot bibi teh geulis, lamun dikantun ku Tini ayeuna mah sing hawatos anaking. Ulah ngantunkeun bibi, ngarah bibi aya pidameleun maturan Tini. Ulah ngantunkeun nya geulis. Rani bari ngusapan buuk Neng Tini kawas ka anakna bae. Bilani moal bibi, Tini moal ngantunkeun ka Bilani. Lamun Bilani bobo di dieu, Tini oge bade di dieu deui. Tapi urang bobo di ditu bae yu bibi. Nah bibi teh daek lebet ka kamar, sieun ku apa Bilani teh? Laras anaking sieun bibi teh, sieun ku apa upami sorangan mah. Tapi upami sareng Tini mah henteu sieun. Margi ngabaturan Tini, hayu geulis urang ka kamar. Mangga bibi, hayu atuh. Bari ngasongkeun leungeunna atuh terus manehna ka jero kamar babarengan jeung Nyi Rani. Sanggeus arasup ka jero kamar gebrug eta panto kamar ku Nyi Rani dipeundetkeun sarta dug manehna ngedang ngabaturan Neng Tini anu harita ngagoler. Sarena pagigir-gigir
kawas indung jeung anak malah kulisik neng tini sarena usik sarta nyusup ka Nyirani kana palebah susuna atuh gancang ku Nyirani sirah tini anu nyusup ditindihan ku gadona. Barabai Cipanon Rani ngalembereh loba pisan nyurucud beneran pisan kana sirahna Neng Tini atuh Neng Tini ngorejat serta netep kanu cerik galindang Neng Tini nanya metak sumereset hate. Bibi ongkot tadi teh urang bobo tapi na bibi bat nangis bae. Tini anak king jimat bibi tangtu gelis bibi teh cerik margi hate karawasna perih ting sereset ting jelatit. Tini jimat bibi ayeuna sigana pikeun urang teh panungtungan babarengan. Nalangsa tini bibi teh nalangsa ku nasib bibi sorangan anu abong-abong geus teu sanak teu baraya abong-abong liuk dengan liuk lain. Keeng tini bibi teh jawab Birani bari nyerang teh ngumbar Cipanona anu teu oleh nyurucud. Keeng kunaon Birani? Nah bibi maka nyebatkeun ulang panungtungan babarengan. Nah bade ka mana bibi teh? Tini bibi tangtu mios ti dieu margi upami bibi salamina di dieu moal oleh kasuat bae. Nyeri bibi teh anak king nyeri pisan ku tuang rama nyeri kudua ku tilu. Tini kedah kumaha atuh bibi teh gelis. Rani bari nangkep awakna Neng Tini segruk Nyirani cerik deui atuh henteu matak heran lamun bantal tepi ka cipruk ku Cipanon teh. Nah bibi maka nyeri ku apa? Na ditenggelan ku apa teh? Apa teu naon-naon geuning apa mah bibi? Neng Tini bari nyangkatkeun ka Birani anu haritana nangkep awak manehna. Korejat Nyirani cengkat terus nangkep ka Neng Tini tungtungna henteu ngagoler duanana darariuk sarta nu saurang nginghak lantaran inget ka Tini wegah rek ninggalkeunana ari Neng Tini mah rembay lantaran tetep teu ngarti. Nah Birani bet kitu ari Rani teu kawawa ningali Neng Tini rembay teh gancang bae diomongan. Dedeh teuing anak king anak bibi anu gelis memang hidap moal ngarti margi masih alit keneh. Sanajan ayeuna aku bibi hidap teh dibere beja tapi tetep moal ngarti da omongan nu dikandung pikeun jalmi anu baleg lain pikeun murang kalih anu seperti hidap. Tapi najan kitu oge sanaos ku murang kalih bibi alim disalahkeun kapaksa bae ku bibi ka hidap rek diwartoskeun yen anu sayaktos nama pang bibi enjing dipaksa kedah ka juragan dokter. Jalaran ku tuang rama bibi teh teu dipercaya dituding tos ngalakukeun kalakuan nu dilarang ku agama sareng dari gama. Tah kitu pang dinten enjing bibi kedah mios bae kedah diparios ka dokter. Ngalakukeun naon bibi? Maok bibi teh maok naon? Nyirani lain nembalan barang ditanya kitu teh kalah segruk cerik deui atuh henteu matak heran duanana ting aling sreg tapi Neng Tini maksakeun nanya deui ka Birani. Bibi maok naon atuh bibi teh? Engke Tini bade usul ka apa? Lamun bibi maok piring ku Tini bade digantosan kajenting Tini mah teu dipasian altos kanggo bakal sakola oge asal kagentosan bae dosa bibi maling piring mau piring bibi teh sanes anak king. Aduh dedeh teuing jimat bibi. Nyirani meuni nyereset hatena teh kasuat ku kecap budak. Maling naon atuh Bilani? Sanes saur bibi oge kalakuan anu dilarang ku agama sareng dari gama teh kalakuan anu maling. Neng Tini seolah-olah ngedesek bakat ning hayang ngartieun. Laras Tini tapi sanes maling bae apan main oge henteu kengeng. Janten Bilani teh main bibi main kartu anu aya gambar rajaan teh merenya sareng saha mainna bibi teh? Apan teu aya nu ngabaturan ka bibi teh iwal ti Tini mah sareng bibi Winangsi sareng saha bibi mainna? Oh Tini bibi teh dituding main sareng Dan Barnas anak king. Oh Tini bibi teh teu maos main. Nyirani dumareda jeung beki nyaah bae ka Tini teh lantaran pikalucueun.
sarta pikirna teh seukeut ngahartikeun kecap kolot pikeun nyingkahan nu goreng. Janten Belani teh teu lumaosnya bibi kumaha upami dipanglawankeun ku Tini, karasa bibi dipanglawankeun. Teu kengeng kitu anaking, bibi mah sakadar pangasuh hidup. Ari itu mah rama Tini anu kedah dipuja-puja, teu kengeng ngalawan ka bapaknya geulis. Upami Tini kumawantun ngalawan apa, engkena bilih ti deha panglawankeun mah apa bae geulis. Bibi sadrah jeung tumangprak dicarekan ku hidup. Tibatan Tini kedah ngambek ka apa mah nyirani bari netep kaneng Tini anu matak deudeuh pisan, matak welas ningalina. Henteu Belani ongko bibi oge sering ngadongeng ka Tini teh, sameme Tini bobo sok dipangdongengkeun ku bibi. Ngadongengkeun ganjaran kanu sabar, ngadongeng wawalas kanu telenges, sarta ngadongengkeun cilakana anu salah. Anu paling resep keur Tini mah lamun ngadongengkeun keadilan nu jadi keadilan nu jadi cukangna kabeneran tehnya bibi. Sanes kitu saur bibi ari ngadongeng teh nyirani mani norostos nyaritana teh kawas nu geus baleg atuh birani oge olohok harita mah. Laras anaking keadilan teh cukangna kabeneran lantaran keadilan anu mawa kasaluyuan, keadilan anu mawa duduluran, sareng keadilan anu mawa welas asih. Ari jalmi anu adil terangah hukuman anu samar, tah dasar ieu pisan anaking anu mawi kahoyongna rama hidup. Keukeuh bae bibi teh kedah ka dokter, margi anjeunna alim ngahukuman anu samar, margi upami ngahukuman anu samar eta jadi tanda henteu adil, malah kengeng disebutkeun dosa eta teh. Jawab nyirani bari tetep ngahalangan supaya ning Tini aya di pihak ramana. Jantan upami kitu mah nah atuh Belani make teu karasa ka dokter. Tini naha anaking makin nyarios kitu ka bibi. Nyirani mani ngalimba siga nalangsa ditanya kitu teh. Malge saul Belani apa yang ngahukuman ka bibi ulah samar, janten tujuan apa teh sae nya bibi ngajuruskeun kana keadilan. Margi saur bibi oge lamun nyebut salah ka jelema teh kudu bukti kasalahanana, nyaeta aya saksina, aya buktina, sedang aya pengakuanana. Sanes kitu dongeng bibi anu terus-terusan didongengkeun ka Tini teh. Oh Tini buah hate bibi teu nolak bibi oge anaking, tapi terus terang tuang rama teh tindakanana mah sae, namung hanjakal nuduhna sanes nuduh maling piring. Tapi oh Tini jimat bibi teu kuat dituduh kitu mah bibi teh geulis. Rani meni ngarenghap narik napasna tina bakat ningku handeueul meureun. Sumuhun bibi apa mah saur Belani. Oh Tini jimat bibi teu kuat dituduh kitu mah bibi teh geulis. Rani mani ngarenghap narik napasna tina bakat ningku handeueul meureun. Sumuhun bibi apa mah saur Belani oge teu nuding maling sanes, tapi nuding maen sareng Den Barnas. Sanes kitu saur bibi tadi teh main kaltu anu aya rajaan teh nya bibi. aduh ieu kunaon cenanya obong budak cenah tapi ieu teh siga kolot gitu nya keun pamiarsanya urang teraskeun we cenah ieu. Aduh Gusti dongeng teh nya anaking keun kumaha enjing bae geulis. Bibi sadia nanggung resikona nyeri peurih, bibi sadia nanggung kasangsaraanana akibat ku dipariosna ku dokter. Namung sing emut geulis ulah inget bae ka bibi engke teh nya. Nyirani bari terus ngagoler deui sarta marende ning Tini kawas ka anakna bae. Bibi Tini tetep moal tiasa hilap ka Birani, margi Tini mah hayang sareng Birani bae, margi nuju apa angkat ka luar negeri oge. Tini mah sareng Birani naha ayeuna kedah pisah, moal Birani Tini alim pisah. Tini moal tiasa poho ka Birani mah. Jawab ning Tini bari nyusup ka Nyirani.
atuh gancang ku nyerani diusapan terus dikekepan bari human dear kieu. Oh tini tesangka gelis. Hanjakal Nirani ngomong sorangan barit. Nirani ngomong sorangan tapi sorana mah tarik. Hanjakal kunaon bibi? Neng tini nanya deui sababio. Sababio teu ngadengeun. Hanjakal teu geura enjing tini hayang geura-geura ka dokter. Apan alim belani teh? Nya tini bibi teh alim. Tapi apan teu kengeng alim numawi duh geura bobo gelis. Engke enjing-enjing ku bibi digugahkeun. Nyirani bari ngusapan atuh jap harita teh jempling deui. Keur kitu aya hiji sora. Oh Rani, teu kasangka ku engkang teh ceuk hiji sora di luareun kamar horeng Juragan Suryaman harita teh keur ngintip lantaran tadi ngadenge Neng Tini jeung Rani ceurik. Sieun kumaha onam meureun maklum di henteu-henteu oge bieu teh. Entas pake trok leos Juragan Suryaman lebet deui ka kamarna. Peuting eta sepi jempling batak genah keur nu nyileuk ibarat Nyirani bae manehna teu daek sare sabab pikirna baluweng hate poek samagaha atuh gawena ngan nyerang bae bari mepende Neng Tini sarta nyaliksik buukna atuh Neng Tini genaheun eukeur mah di dinya tiris. Ayeuna ngarasa haneut sabab ranina ngeukepan nu matak Neng Tini nyegrek. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.